sejarah di kawitan. Asora goong nungtungan aya naon aya naon. Asora goong nungtungan aya naon aya naon. Asora-sora bewana asora goong tanggara tanggara rejek bewana pahakeun hiji sulayan. Pasini jatuh rami ayeuna parantos dugi Mupaheut teu kadeudeeh ayeuna parantos rawuh Yu papak yu bageakeun bagea wilujeng sumping calon raja di sadinten nu linggih di isbena nalah ampun gua hapunten nu mawi tata musaha rumaos uang leledah sakedap antosan heula uang mundut kasalira sejak nyebarkeun bewara kasakupna balarea sapun uak nembatkeun nu suping tur kelet alabring dergening geura ramekeun bramiang geura papakeun burpayung geura mukakeun burpayung geura mukakeun payung geura bukakeun sejak dibagiakeun kuah kuah hayang pagaulan tuh mental pilih darah sok aya sok mangga iya baca
piwah kula wargi ageng aturan bagian wilujeng rau sumangga diaturan oleh kanggo tatang-tatang majeng tempat anu saja bagi dibagiakeun ku kula wargi ageng di kula wargi ageng calon panganten istri dewa ibu sarana. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan bagia wilujeng sumping anaking sumangga sejak sungkem heula ka tuan ibu. Sungkem. Salin heula kaseh. Alhamdulillah mangga dibagiakeun tunujanten ibu-ibu kaseh. Mangga enak sejalani atuan apa di haturanan kanggo ngabagiakeun calon panganten pamanten. Salin heula kaseh. Alhamdulillah mangga disuruh heula ku tuan rama. Alhamdulillah bagian kira bikin suci mangga enak calon panganten pamanten sejak disawe heula mangga bikin kawis kabeh kanya ayeuna calon panganten digenjang ku tuan ibu sinarima calon panganten pamanten. Nanti dokumentasi daripada dokumentasi ini. Diwalian mengidentifikasikan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak walian sareng pikahkeun abdi pamoget menangi Yudi Firman Hidayat abdi ridho Dimas Kawinan emas 20 gram bayar kontan. Naswa ada di walian. La ilaha illallah la ma'budu illallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya akhi Yudi Firman Hidayat yuzawijuka wali ala ma Allah ta'ala bihi min imsakin bima'ruf aw tasrih bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saudara Yudi Firman Hidayat, Bapak tikahkan kamu dengan putri Bapak Yeni Aulia Andriana dengan mas kawin perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Saya terima nikah dengan Yeni Aulia Andriana putri Bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa baraka dikocok-kocok tos dikocok-kocok terus. Saurna cenah nu pengen door prize hayam sareng embe mangga ka panitia. Tos angkat ka luhur. Cepeng baseuh teh ujungna cepeng baseuh teh baseuhnya mangga potongkeun kedua. Tos mayun ka pengker kitu sareng alungkeun ka tukang foto mangga hiji dua tilu alungkeun pilih bade didenterkeun cimatna pupuskeun kota. Alhamdulillah muncrat sawitnya mangga diwasuh neng. Alhamdulillah tos tosnya gitu tos lebatkeun deui kana segal gitu turunkeun deui ini lebat angin tos bantosang ngabek ka luhur. Alhamdulillah ucapan terima kasih non disun heula. Disun heula mangga ucapan terima kasih kepada istri. Sun kelima tahan bola ada acan tahan ape rusuhan tahan nu ka subuh tahan nu ka subuh ya sampai subuh ya malu-malu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepeng sing kapanggeuh buleud da buleud neng nyepeng anu panjang panjang teh neng panjang cenanya mangga. Ibu bapak musim puring di heureyan wios panganten wios ya nanti Sumedang ya sabar ya. Teman-temannya pada senyum-senyum nggak tahu kenapa. Oke. Neng upami digoyang kumaha goyang kumaha neng. Kalau abi mau ketanya goyang kieu neng geol kumaha handapna we pinter itu atas bawah kumaha. Wios di kendangan wios kendangan Kang sing coba yang digoyang-goyang tak kendinya digoyang-goyang asik geol geol aduh geol kendinya di geol enak atas bawah atas bawah hop ayo di ngagoyang ngageol atas bawah capek tuh capek cenang nengna capek tuh capek pada digoyang deui antos mangga kasep gelis dina rumah tangga pasti aya masalah di dieu teh labangan di mana aya masalah lebet kendi aya cai sifat caitis kendi bade dipupeuskeun di mana aya masalah silahkan bicarakan berdua dengan kepala yang dingin. Setelah menemukan inti dari permasalahannya dipecahkan bersama-sama. Janten ngageol ngagoyang teh nimbang-nimbang heula nya. Janten teu kenging disebatna teh naon eta memutuskan sesuatu tanpa ada penyelesaian. Ya di rumah tangga pasti aya wae nya sabarnya nya. Abade diputuskeun di ditu atanapi di dieu.
Kami geser ke panggar rumah, salib. Kapal ininya, awas nih. Ayo nih jangan kieu. Kendi kedah pepes sadaya. Upami teu pepes dipertaruhkan. Ya. Jangan cenah lamun pepes sadaya tulen tokcer soalnya teh kitu sok cing. Angkat ka luhur. Bade digoyang deui teh. Tos. Pepesan ka kitu nya. Siap. Hiji alungkeun babetkeun. 2 tilu. Alhamdulillah mangga. Linggih deui diaturan linggih. Punten Ibu Bapak. Yang pengantinnya sih begini. Ditempel heula apa? Hiji, 2, tilu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tos, kata si payun. Mangga. Sapimping ewang. Siap. 2 panangan we, 2 panangan ame eleh. Itu teh oge. Siap. Ditarik. Hiji, 2, tilu. Tarik. Angkatkeun ka luhur. Acungkeun ka luhur. Agengna kaditukeun eta dicepeng ke teh heula. Wah, digegel kuduaan. Siap, tahan, 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 tacan, can, can, can. Disimpan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak hormatan sim kuring untuk yang upacara adat.